أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وللبيته الكرام وإلى حضرته خصوصا نبي الله Khidir alaihissalam Balian bin Malkan وإلى حضرته خصوصا Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh وإلى حضرته خصوصا Syekh Salim bin Syamir al-Hadrami ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura Sumail khususan hadrati Syekh Haji Masyari wa khususan Haji Ahmad Fakih wa ila khususan Aizalani radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum muslim Ibrahim bil barakatul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabaruju jeung ari tabaruj wa ari eta tabaruz iza arad eta di mana-mana karep awewe maksud karep teh al khuruju kana keluar min baitiha ti imahna eta awewe labisat maka make itu awewe abkhara kana pangalusna siabiha pakaianana keluar magindi tambarus ae a'zamaha tegasna panghadena pakaianana wa tajammalat jeung gigindingan itu awewe ae tajayyanat tegasna gigindingan awewe watasanat jeung ngaluskeun awewe ai jatalabati tegasna narik-narik alidoata awewe narik-narik awewe alidopata kana kalusan wa kharajat jeung kaluar awewe tubtinu nasa tubtinu hanamit na awe anasa ka jalma-jalma ayat taslimi luhum ayat tastami luhum ayat tastami tegasna nyondongkeun awewe ka jalma-jalma binafsiha ku awakna awewe pain salimat maka lamun salamat ya awewe pi nafsiha dina awakna eta awewe lam yaslam maka moal salamat asa nasu jalma-jalman min hati kita awewe walihada jeung ku sabab kitu aya liadami salamati tegasna ku sabab teu salametna sejalma-jalma min hati itu awewe ya masih keneh tuluyan nu kamari ya riwayat nu kamari nyata kamari dina rawah oleh dina hiji riwayatnya rawah oleh Imam Ahmad anu keluar awewe gigindingan teh ning segala dipasangkeun emas koroncong pasangkeun pateh emas palsu segala dinon segala dipake jika non cek asep tema jika toko maju cenah kitu lihat nama loba toko maju emang oge ndaragang teh mobil eta maju eta teh gitu. Jadi sahur kamari pan cara awewe anu aya dina naon aya dina raka ku ayana naon kamari ininya itu awewe loba kana neraka kasaron duhul nisai finnar cenah
Kasuratun kasiratu duhulin nisai loba awewe asup na pirang-pirang awe pinari kana neraka. Nah make loba gitu ku ayana naon sababiahna pangna awewe loba di neraka likilati taatihinna lillahi wali rasulihi wali ajwajihinna wa kasrati tabarujihinna. Nah gitu segitu tapi patah jadi kana neraka. Saeutik manehna taat ka Allah, saeutik taat ka Allah teh lolobana taat karena nafsuna hayang diri lain hayang Allah hayang diri. Saeutik taat ka Kangjeng Rasul lain teu taat ya mah saeutik itu taatna loba keneh teu taatna berarti gitu. Terus saeutik taat li ajwajihinna taatna ka salaki saeutik turut kana jadi salaki itu saeutik lolobana ingkar beratnya nah hatena teh tepan ojo gitu. Terus awe naon wakas roti tabarujihina loba awewe anu naon tabarujihina nembongkeun kagindingan kamegahan nembongkeun pakaian nembongkeun dangdanan nembongkeun eta hayang ka alam hayang katingali kuno sejen katanya ari kulalah salakina mah teu naon da wajib apa dah emang yang mereka angkat derajat martabat menjadi salaki gitu nyari anger aya di luar mah pemajikan saya eta meni geulis gitu reunceung pemajikan Asep sana gitu emang halus itu tapi tetep keur diri awewe nama goreng gitu teh itu goreng mas dipasangkeun kenapa kok lamun rek melah-melah milih barang teh ku sabab loba ali loba geulang loba itu nunjuk teh lain ku curug kieu lain ku jempol tuh itu padahal mungkin ali ya Allah nah gitu teh mah jadi lobana anu kamarinya lobana awewe ka neraka teh ku sabab saeutik taat ka Allah manehna teh nya saeutik taat ka Kangjeng Rasul saeutik taatna kana jadi salaki loba gigindinganana keluar gitu keluar jeung tara sobar endal balai teh di mana-mana aya balai teh sabar di mana-mana aya kagorengan teh aral jeung aral we teu narima komo aya kesalahan kana jadi salaki teh asana teh salaki teh kudu bener we pada jelema ngaranna oge gitu aya awewe aya kesalahan dileungitkeun gitu aya salaki aya kesalahan saeutik ge wah nyong beak jeung teuing orang-orangna dicarekan teh gitu ka salaki gitu eta tah dina palebah kaluar wa tabaruju wa idaradal rujimin albaita kaluar nati imah teh kumaha pangna eta loba neraka teh kusaran abkharaja syabiha jadi pakaian hayang pang alusna mung pakaian-pakaian sederhana teh basajan teh wah ya hajat ye euy sedengkeun dulur hajat teh wah meuli deui karege sabulan hajat ini hayang meuli batur hajat teh urang balajana gitu pada pakaian eta teh keneh awet keneh karek sabulan ieu meuli itu hayang alus gitu lamun ka mana liliaran teh padahal penting menutupan aurat yang penting mah pakai nu pantes nutupan aurat bari pantes ngan teu kaasup nutupan aurat lamun bentuk tubuh masih kene katempo nyitak eta kagambar ya leupeut kalau leupeut deui cenah leupeut jeung gorengan ngasepnya eta jadi na sebut keluar deui mah ternyata sok nya keluar kamu keluar tanpa izin mah deui nya awewe mah goreng teh tanpa izin salakieuna teh eta ada cenah ayeuna lamun diminta izin ka sok dicarang utak mending geus tong bebeja lagu sugan ceng teh sopan katanya eta keluar imah pakai pakaian anu ade aya alzamaha
tegasna panghadena pakaian rajana anyar keneh ya ngan kade urang lamun meuli pakaian anyar ulah waka langsung dipakai sholat ulah seseula bisi aya najisan da teu apal katanya da teu apal atuh urang di ditu teh kumaha di pabrik teh ya minimal orang ngaraksa ngajaga ngamalkeun ilmu we sababna cek pikir najis hukmiah mah teu katingali urang dina raraga ngaraksa najis hukmiah bisi di pasar teh kumaha itu iya komo di konveksi atau di garmen di gular galer itu ya kuat apa kan najis hukmiah di dinya nya urang ngaraksa ulah ya mah abong kena anyar euy pake salat itu capna gaya keneh molan teu dibuka ngahaja ame apal anyar-anyar wah cenah dari seuseum mah geuninganan teu ka ambuh seungitna tuh semprot teh yang seungit mah gitu. Jadi di mana waktu keluar teh katanya non gaya ginding di hade-hade lah diri teh nari di imah hareupeun salaki karena dan reduan gitu justru awewe mah jadi nilai ibadah terbesar itu ketika ngabungakeun salaki dah hariwangeun atuh salaki ge mun misalkeun aya majikan rek keluar Kang cenah abdi bade keluar heula bade ka pasar bade balanya nya diizinan tapi dangdanan menor nah rek ka pasar menor teuing ada tanda tanya aya naon ieu gitu nya ge tah harai heureuy tah anger gitu curiga mah kudu jika no cari perhatian orang lain kayak gitu mah Pak ya pemajikan bawa germino nangan mangsa anger wa harajatub tinuna sajeng keluar awewe halna mitnah aduh mana jadi ngarepkeun perhatian sejen mitnah di dia teh maksudnya nyen coba nyen gogoda yang diperhatikan katanya kalau laki saya tak kuno saya kok pokoknya mah hayang dipandang tampil wah kayak gitulah kuno saja teh matak segala dipasangkeun rarangkeun itu segala itu jadi dina hatena teh hayang dikatilai bagus gitu kuno saja emang halus nomor 8 halus nah yang katanya gitu halus cuma bagi awewe mah di luar mah halus kana yang katanya halus teh ku salaki gitu tetap kudu aya izin awewe mah ya dangdanan kieu salaki ridhoeun teu urang papakeun model kieu teh ridho sadaya tempo hatena ieu rasakeun tinggali sikapna gitu ridho teh bisa dinalisan hayang ngabungahkeun hate urang salah ya ngabungahkeun pamajikan nyebut ridho teh nyebut hega eta padahal hatena mah gitu nah cek asak salakna teh ari hareupeun aing cenah meredan-redon nah dikawan teh nya aya dicaram sok rada manyun mentak hega-hegeun we cenah berarti kapaksa ridho nyungkun berarti ngejinan di dinya teh eta jadi fitnah jadi coba kan usajena tarajo awewe ginding asep ke nongkrong di jalan kemarin rada ngaburileung oge eta panon teh salit henteu na nya lolobana ngaburileung ya saliwat teh panonna sep ari rasa mah teh jeung pikiran wah kemana bawa gitu but gitu ka dieu urang mana teh saho teh penasaran hayo wah mana teh cenah boga salaki ada ngebaca kan bae salakina we ieu lahan penting ulah kanyahoan we kan gitu kan jadi riweuh teh kusam kanyahoan mun teu kanyahoan moal riweuh jadi coba karena sajana tasmiluhum min nafsiha
anu nyondongkeun awewe kata jalma binafsi aku awakna teh ngasongkeun kahadean eta, ngasongkeun kagininganana supaya batur merhatikeun, supaya batur nganilai, supaya itu ya ketika disebut mana gopet teh baju teh cengilak. Eta tadi yang disebut halus teh pan. Bain salimat maka lamun salamat awewe binafsi dina awakna eta awewe lam yaslama kama salaman dasa saja minha eta awewe. Gitu. Make pakaian hade hayang katilai hayang ka alam kuno sejen hayang naon gitulah disebut nanti merenang. Tah misalkan hari urang mudah henteu boga pamaksudan kadinya misalkan gaya sarwiti liar keluar ti imah maksud liar teh make pakaian anu serba mewah ginding lah katanya ting kumaha eta tah pokona mah kitu weh mewah manehna naon dina hate ieu mah rek syukuran kana nikmat we pada pakeun baju teh ibaratnya yang hayang ngabungahkeun jadi salaki meureun mun urang gaining urang gaya urang pantes salaki ge aya nilaian teh calamun urang gopet urang redan-redon itu ieu cenah mun eta pajikan samne gopet ieu salaki meureun rendah. Orang kadinya nggak maksudnya ibarat mereka bukan jadi salaki. Keluar orang deh, nya batur teh ya nu nganilai gitu. Anggar keur nu nempo nama. Gitu. Urang nama salamet dah urang teh niat hayang katilai ku batur. Nah yang sate urang ngangkat derajat teh jadi salaki. Tapi anggar nu ningalieuna jadi kagorengan. Gitu. Panon sing burileng dah. Kadang-kadang jadi piomongan deh. Gitu. Jadi nyendosa ka batur itu pantas sih misalkan saya teh asap keur nongkrong si itu teh niatna mah alus saya ngaboga kerja lagi kan sok diomongkeun dicaritakeun ieu saja nyaritakeun nyarikeun saja jadi kagorengan si itu nu dosana saha si ieu gara-gara saya nya dosa saya gara-gara itu kene anger we gitu nu kumaha atuh lah atuh nonton mencolok teuing nya mata dianjurkan kesederhanaan nu penting izin suami we penting nama mun salaki kahayangna kita sok we ame meureun jadi dosa ge salaki milu tanggung jawab berarti kita ku salaki ya mah urang dina raga tuh taatna kana jadi salaki gitu ulah ieu masalah kena kita apa nama kita apa lah gawe jauh salakina ge baikna ge satahun sakali ada di mana kari-kari izin bebeja diizin kari-kali henteu bakal lo pakai teh bebejana luas lewas ya jadi samiliar teh sarua liar samiliar teh lain duit samiliar sami liar awe liar lalakina liar jadi we samiliar gitu wali hada jang ku sabab kitu eli hada me salamatan nasamena mah tegasna ku sabab kitu henteu salamat nasa sajalma jalam minati eta awewe anger keur nu nempona mah gitu. Nah jadi caritaan gunjingan nah jadi naon eta jadi hese urang hayang leupas tina kasalahan hese katanya matak minimal atuh kudaekna ngaji teh ngalebur kana dosa-dosa eta tah dosa leutik ku ngalengkahkeun ana oge ieu mah online cenah di imah we teu ngalengkah aduh kumaha teu ngalengkahnya sadegeun dina cerita sababaraha keterangan ngalengkah talabul ilmi macan init oge geus meunang panghampura qobla aya tua teh kan meme init geus meunang panghampura mun mulai online ge henteu init mangani berarti eueuh nilai lengkahna tem ya Allah mataknya ulah abong kana da aya nama aya dina YouTube ulah abong kana aya na online mah talabul ilmi tetep kudu hadir ka hiji tempat gitu. Qala parantosnya dawasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mar'atu ari awewe auratun eta orat ae yustaqba'u tegasna disebut-sebut dibilang-bilangnya disebut-sebut
Doruha naon dohirun duhuru dohruhanya duhuruha lirijalin itu tulisan teh sok badak rumah panempuannya naon katingalina eta awe nembong na awe tembong na awewe nya tembong katempo dohir jelas itu awewe liri jali pikeun itu pirang-pirang lalaki faidah rojat maka di mana-mana keluar eta awe min baitiha ti mana eta awewe aya khadriha tegesna tina tutup-tutup awewe itasrofaha syayatanu maka mencrong kata wewe saha setan ayarab al-basyarahu tegesna ngangkatkeun setan kana paningalina ilaiha ka eta wewe liyogwiyaha karena nyasarkeun setan ka wewe payuki'u bilqis naon eta teh pak teh naon kok fa tahu detikna ke mananya fitnatinya pil fitnati maka nibakeun itu setan pil fitnatina fitnah awil muradu anu dikarepkeun setan eta setan lain si setan manusia sumia dingaranan jelema kalabi kalawan setan ala tasbih karena nyeruaan wa aqrabu jeung ari pangdeukeut pangdeuketna ma takono ma ta pratakono bukti non al murad itu awewe minal ayati Gusti Allah idza kanat eta di mana-mana eta awewe di baitiha di imahna itu awewe nah serumutnya pada sore kene cepatnya lah tunuk anak mau gadang tuh gadang nyawa HP ya pun gadang apa kena nyawa HP hasilnya naman kan isuk barang gawe deh kalau orang tapi manfaatnya barang gawe ya aya hasil tenaga kagerakeun ilmu namahan coba deh pakai sare atuh pakai sare naon hasilnya paling can beres ya aduh beresan hayang meresan dari tukang itu tuh rek gerejan para ngaji kayak gitu waktu-waktu di dia ngaji itu waktu-waktu di tukang dari mulai soroban ada naon itu kan kami rada aya ngagelebugan di luar kami rada ya kejeng hayam pan di tukang mah itu santri nanti ayam ya katanya akan main diniatan karena kehadiran ini insyaallah ngarep-ngarep awi nak wah nu ngirim aduh sibuk wae ngalawina ada beberes ada can nemponya asepnya tempat tuh enak abang buka apartemen di tukang sebarang tingkat 3 tingkat apartemen paru apartemen teh wah ya nu belah kulon sareng belah wetan paru jadi si jago teh gitu tah si jago teh ada apartemen ini nama kanong teh lembet tinggal sisi belah kalerna acan teh apartemen mangaraman nih kabitaeun po apartemen gitu Uhun hayang nurutan. derah ya ada proyekan apartemennya tangge anu sedang ngadawung teh di beberes
Dan terus diberesan kayak ngawasan dedenya saware beri ngadaul rencana teh yang sulam di tukang di ditu beri jeung hayam pan kayak hayam ngarengeulkeun ricit akan bae orang ngaji mah ulah eureun rek saeutikan rek lobaan ngomong lobaan saeutikan aja esa urang ge der ngaji mah sababna bisa jadi didinya jin miluan ngaji teu kitueun jin miluan ngaji nya emot iya anu jadi guru kieu Sep ya jadi guru pas jadwal rutinan ataupun biasana rutinan meureun ibu-ibu ti beurang sedekon eta loba pagawean nu tanur teh anu dibuat atuh nu ngaji teh ibu-ibu teh pokoknya aya saurang cenah nya caritana baheulana gitu keur masih kena carang kena wargana gitu. Aya saurang nih bari torek nempon ini bari torek cenah aja ngaji cenah ai ngomong ngawas libur wah cenah tuluy we mah cenah gitu hai gara anu di Bandungan teh nu ngajina teh rutinan nu ngajina teh saurang nya nih nya torek bener manger mah kareungeun ku torek nyakeun lah nih ge ngaji mah ngan ieu teh kareungeun ieu nu jadi masalah tapi kumaha ngeureuyeuh we ngaji gitu ngeureuyeuh eta jadi ngaji tong kudu coba we jelema ngaji mah najan sorangan we kudu ngeureuyeuh lantas bisa jadi di dunia jin ngaranna talabul ilmi jin oge bisa jadi urang ulah boga rasa hirup urang unggul sebab Allah nyiptakeun lain manusia unggul jin ya nah henteu katingali cacak teu katingali ge sieun ke malam katingali meureunna wah sieun keur salat di masjid sorangan wah gitu kan sunat urang lamun salat sakalian sorangan urang qomat gitu tanya jin miluan pasrofi sirlana wala dolin wekilana amin kadang salat itu sering itu kejadian itu loba cerita-cerita emang udah bener itu jadi ulah boga rasa urang mata sing boga kaera ulah boga rasa sorangan Allah pasti nampun atau minimal urang aya jin enak ngaji urang najan saurang kan ada jin mah tetep tinggal ieu ting miluan ngaji gitu bae kan di tukang ngaji sulam teh kan alma tasawuf sulam teh wah ke jin eta jin aya miluan ngaji ada hayam ge miluan ngaji tasawuf jadi balalager hayam teh Rahman kata ngaji tasawuf mah ampun tempo marab dan kana punuk kana sirah wah sopan sing mah kadunungan mentak di akalan aya nama parab dihanap can siap teu maka dibijieun tina kanang siap perkara dibijieun patincok teh anu teh astagfirullah jadi sok sayang serius lomba sorangan gitu Guys santai nih. Ngeriung. Jadi lucu rupa-rupa gitu. Anu bedegong we aya, ciri bedegong naon? Parab di ditu, wadah di dia parab. Aya nu kadieu dipacok manehna. Batur ka itu milu ka itu macok, hayahe macokan batur aya parab nyatu henteu tungtungna teh geus beak manehna teh kabagean. Tah mah tak jelema ulah seperti kitu. Fokus mah kana usaha we, tah fokus ka jelema disingkahkeun. Ya mah jelema disingkahkeun ribut. Jika lakon anu kabitaan teh aneh nipu batur. Naon cerita teh bere jagong tina tai anjingnya. Gitu. Ayeuna misalkan si Ahmad ya. Rek nipu si Jaed, si Ahmad teh kabitaan. Cilimitan. Si Ahmad teh wah cenah we si Ahmad teh si Jaed orang tipu. Ayeuna teh anjing teh cenah aya jagong, ting teh hayam sanaon nya tina barang pator we. Dipilihan we jagong teh pilihan yang tahan teh ieu teh jiga menang mangih we gitu. Dibikeun cenah kasih Jaed teh bareng si Ahmad teh. Jaed, ieu ngeunah ieu nu kieu. Ah Jaed da. Ieu teh naon lapar di dahar ngeunah cenah. Ai si Ahmad teh melong kati cenah ngeunah ninganan cenah gitu. Jadi ngeunah teh ngeunah cik ngasaan cenah mah. Hakan
Nah, itu. Jadi ulah-ulah seperti gitu. Gitu. Ya itu loba pelajaran lah ngariung jeung hayam ge. Gitu. Atau ningali enak kecok ka ditu geura. Hayu dipacok teh lain huwutna lain parabna. Hayamna ke dia kecok deui. Hayu we dibintihan lamun parab mah beak we. Manehna ngahulang beak gitu. Nyata pelajaran ke urang lah gitu lah. Jadi ulah fokus kada jelema, fokus ke usaha we. Entong hayang nyinggahkeun jelema, entong hayang bersaing, cok we. Cepet-cepet eta mah. Gitu. Jadi loba pelajaran-pelajaran teh tina hiji hal teh. Gitu. Di mana orang cicing di dinya pasti Allah merek bimbingan merek pelajaran. Gitu. Mata santri nang hayam lobain. Besok gitu. Terus papuket jeung hayam. Rek magrib papuket teh jeung hayam. Astagfirullahaladzim. Mata kirim teh senang saya. Disadiakeun apartemenna sabaraha tingkat 3 tingkat eta. Asalna masuk diasup-asupkeun kana kandang hiji sekali 2 kali sup. Katilu kali anu mah ari dengan sorangan. Asa bukakeun pantona. Jelema kumaha geura saok. Jelema geus dibejaan sakali ream teh eta hayang kan sejen. Hayang ada bawakeun pantah balik kira jelema mah. Waktu magrib geus sahur magrib balik kayak jelema mah rek magrib liar deh. Arulien. Jika kalong gitu. Nah, emang pahat ya. Jadi seueur pelajaran anak. Jadi intinya orang ulah nyacad karena kehirupan, ulah nyacad karena keayaan. Artinya nyacad itu nganggap goreng. Gitu. Ulah nganggap goreng karena perkara naon wae oge. Da eta sadayana kersaning Allah. Sadayana oge. Urang teh tajong, urang emang nyeri eta teh tajong labu eta nepi ka ngaku goreng kana naon eta. Ulah tadi teh ulah nyalah dan ulah we. Justru urang di dinya kudu ngambil berkah aya naon eta teh gitu. Enak kayan urang situasi kayan kieu nepi ka diratapi situasi kieu teh Gusti na abdi teh kieu-kieu teh gitu. Ulah. Sarojeng teu narima bisa kupur teh eta teu narima kana kalimatan dari Gusti Allah. Gitu. Keur mah bingung, hatena rungsing gitu. Ya lebih jauh jeung Gusti Allah bikin koma terus. Gitu. Jadi ulah ngaratapi, ulah nyacat atau nyaci atau ngagoreng karena kayaan. Rek bunga, rek sedih, rek susah, rek bingung, lempeng we pokokna mah. Da eta sadayana kersane Allah. Urang teh bisa nanaon urang mah. Teu kawasan rek gagalanang gitu ke aku sih kumaha lamun cek Gusti sia lamun tadi tarima hiji we rek ka mana cenah cek Gusti rek ka mana urang lamun digitukeun. Nah, lamun di lemur dia tadi akui ku lemur ieu pindah ka lemur sejen. Tadi akui ku Indonesia rek pindah we ka Garut. Tadi akui rek pindah ka coba lamun tadi akui di dunia rek pindah ka mana? Pindah ka alam kubur mung. Matak mending tak tumarima we. Kayaan kumaha oge. Pana sih ingatkeun mah yen uya teh kersaning Allah gitu we. Urang. Terus kegeleneng jeung hayam we. Sia teh cing tadi paraban ngada macokan batu eta. Sebenarnya dicarekan. Padahal jadi gambaran. Jelema ge meureun lamun sok jari ka batur ku si Allah teresep we. Da eta we urang ge teresep katanya lamun di masing-masing dibere alas geura. Tah ieu maneh di dieu, ieu maneh di maneh mah kada macokan batu eta gitu. Oh jelema ge urang ge kesel berarti Allah mah teresepan lamun urang kitu. Gitu. Urang teresepan. Ayana aya abang kena gede kanu leutik pecok. Tapi kegorentelan eta pecok. Kan jadi pikiran urang kesel berarti Gusti ge gitu. Gusti ge kesel gitu. Ngan meureun Gusti teu dibuktikan ayeuna hukuman anak we di akhirat. Ayo orang kan kadang-kadang dikepret kan sia cenah mungkin gede teh. Gitu. Atau jeung baturna deui gitu. Garluwet gitu. Deui. Sing teh. Jadi seueur pelajaran anak, seueur hikmahna. Gitu. Mata ingat teh gitu. Ku Allah diperjalankan kehidupan seperti kieu ya itu di dinya lah aya pelajaran-pelajaran perlu dipetik. Antara naon setiap saat minta bimbingan ke Allah, setiap saat minta jalan udah dipikir ridho ku Allah, setiap saat itu ya meureun di dinya.
Gitu. Ditempatkan seperti kehidupan orang eta tah meureun eta jalan ibadah orang. Ditempatkan kehidupan orang teh berada di tempat anu wah gersang meureun eta jalan ibadah kitu we urang. Kayaan orang teh hirup ku kasusahan meureun eta jalan ibadah orang lewat susah. Kayaan orang teh waktu anu keur bunga meureun eta jalan ibadah teh lewat bu. Jadi jadikan jalan itu. Gitu. Ingat baheula Gusti pasian abdi pidamuleun anu cacing di bumi. Gitu keluar we cara rape gitu. Kayaknya dibere di imah ngajait teh nyagung baheulanya itu. Anger we deh itu tantangan teh aya. Nah itu dari Gusti. Ayana aya we di mata bisa sok jenuh mata ngeluh iraha atuh syukuranana ngeluh teh gitu kan. Makanya yakin yang segala ijabahna jalma itu segala pemaksudan jalma ku Allah dijabah cuma waktu anu beda. Kadang hasilna urang ayeuna bisa wae doa tahun-tahun ka tukang eta teh. Bisa wae. Pernah ngagerenteskeun rek kieu rek hayang ge 10 tahun kemudian terjadi bisa jadi gitu. Entah setelah langsung. Mata kulan nepi ka ngagorengkeun atau nyaci atau teu narima kaayaan gitu. Kaayaan kumaha penerima we. Ulah disebutkeun goreng. Ada orang hirup orang enak ke goreng kieu kan tiis. Ulah. Nah, saya cinta juga teu narima kana kersaning Allah gitu. Mana teks kitu-kitu ge di menang ngatur Gusti teh. Gitu. Kan masing-masing kan punya cerita teh ya. Setiap sirah, setiap jalma itu boga cerita kehidupan masing-masing. Jalan teh aya nu tigebrus heula meureunna. Lempang teh. Jalan teh aya nu kieu heula kahirupan perjalanan hirupna teh. Aya nu kitu, aya nu kieu itu kan rupa-rupa. Masing-masing boga perjalanan, boga catatan. Kehidupan masing boga cerita kehidupan masing-masing. Eta terus diatur ku Gusti teh. Gitu. Jadi entong disebut goreng eta entong. Kayak nasib ayeuna kieu goreng urang mah kieu. Ulah sebutkeun goreng. Justru meureun aya sesuatu kesempatan naon we kana kahadean. Justru di dinya loba pelajaran. Tak satahun ayeuna ngahijulin jeung hayam wae cenah aya. Sapopoe jeung ayam siap nepi ka si ade mah kan nyebutkeun buah hayam. Gitu. Lah kan tapi kan aya pelajaran-pelajaran luar biasa di dinya tah. Sewaktu-waktu jadi dokter. Ningali hayam geuring naon obatna ieu? Gitu. Hayo hae urang geuring teu diteangan obat akeun bae urang mah. Gitu kan. Ningali ieu hayam teu dikeun nyatu kunaon ieu? Gitu kan. Terus oh ieu mah cacing ngeundangan obatna. Oke. Oh ieu mah seperti gitu. Eta kan bimbingan teh Gusti Allah. Jadi otak teh main. Gitu. Terus urang, nah sebenarnya itu keur pelajaran keur diri urang pribadi. Dina kagorenganana eta perkara berarti urang teh ulah kitu geuning da teresep kitu teh. Urang ulah. Gitu. Ningali nu bager turut urang ge jadinya bager ngawarok. Oh berarti Gusti kayak kitu kanu ngawarok. Jadi seureunya pelajaran-pelajaran teh Gusti teh. Setiap urang cicing, setiap urang di mana we kaayaan urang ta eta jalan ibadah urang, bimbingan ti Allah gitu. Matak ulah ngagorengkeun kana kaayaan sok sanajan karasana susah, sok sanajan karasana sedih, sok sanajan karasana bingung, tetep ulah disebut goreng ku hate urang. Tetep ieu bentuk kanya Allah keur diri urang gitu. Insyaallah jadinya bakal cepat bangkit. Tuh, jadi ngacapruk bae. Hanca poho. Mana hancana lan? Wafi riwayatil mar'ah. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayati wa fi al-maratul haratun eta. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat al-mar'atu ari awewe auratun eta orat awewe mah nya ai orat teh ditutupan. Gitu. Orat teh cek ilmu fikih mah awe sekujur tubuh. Tapi kaeban aib seseorang itu termasuk orat. Ulah. Misalnya ya. Alan lamun dicaritakeun eta perkara kaalana mata era. Ulah dibuka-buka pun sajian bisa eraheun gitu ngajaga
Eta teh orat eta. Model gitu, orat kayaknya. Jadi kalimat orat teh sanes wae ngan bentukana suatu tubuh awewe itu mun lalaki teh semet luhurna bujang handapna semetur kitu nya. Mun awewe sakojur tubuh sanes eta wungkul. Sebut orat teh. Orat itu luas makna orat teh. Ya. Seperti kayaknya ya. Muka-muka keaiban seseorang ngera-ngera itu orat kudu ditutupan gitu. Ulah diboleker-boleker nya jelema teh geus era dicaritakeun kitu. Hayo we urang hayang puas. Kabeak jeung teh orat teh yang puas teh gitu. Di era-era eta orat tuh gitu. Wajib ditutupan kaaiban mah. Kaaiban saha wae oge wajib ditutup. Urang sebatas urang tos. Ketika aya nu naroskeun bejana si anu teh kieu entos setengah hindar urang. Pengkokeun arep pembicaraan, tah hafal urang mah gitu. Padahal urang pangeulana nyaho. Ulah didukung. Oh, si eta teh bener kitu. Oh, kalau atuh. Ngaco atuh. Mata sebut orat teh nutupan orat, sebut orat teh sanes wae nganu kudu juz badan orat. Kehormatan orat. Terus keikhlasan itu orat. Naon keikhlasan itu orat? Enek kieu. Amal ibadah urang, pagawean ibadah urang itu orat. Ulah ditemong-temong kailas urang apa pada jalma, cukup Allah anu mengetahui. Kahadean urang ulah ditemong-temong. Penting tos tahajud 2 rakaat, da biasana tara ngobrol isuk-isuk aduh tuluh euy bari ngadahar bala-bali ngarokat. Atas timur kepenting aduh tahajud bukan nikmat gitu tah. Katanya tahajud nepi ka nikmat. Kieu ngadonge ngabalak-bak kieu. Wah. Itu sebenarnya orat eta teh. Ulah dicarita-carita. Tutupan nu karitu teh. Kahadean urang teh tutup. Kumaha mun dicaritakeun ku batur? Kan bae caritakeun ku batur mah. Da jalma mah lamun kacamata dirina paningali dirina kana goreng pasti goreng dicaritakeun. Lamun kepaningali dirina kan hadet pasti hadet dicaritakeun. Jeung de jalma mah gumantung ka nyaah jeung ka ijin. Lamun keresep nyaah resep pasti nu dicaritakeun kahadeanana. Lamun keur ngewa ijin ama ka eta jalma pasti dicaritakeun kagorenganana. Mata ketika urang ngobrol jeung nu sejen eta jalan ngobrolkeun batur karena kagorengan berarti keur ngewa ka eta si jalma. Tapi lamun dicaritakeun anak-anak kahadeanana kita berarti keresep gitu. Mata urang ulah terpengaruh ku eta caritaan. Gitu. Si eta ngewa ka si B ngobrol jeung nya urang pipiluan jadi ngewa ka si B. Naon urusanana urang? Gitu. Ulah kapangaruhan. Urang kudu boga pamadegan gitu. Karena hal goreng mah karena naon nanti tutur itu orat ya. Dan awewe itu orat. Kaduniaan teh orat. Gambaran dunia itu awewe, gambaran awewe itu dunia. Orat. Matak awewe orat. Matak dina Al-Qur'an aya awewe teh pakaian lalaki, pakaian salakina. Aya ngaran pakaian naon? Paragi mah pantes, paragi nutup. Tah awewe teh ditutupan, ulah digogoreng. Salaki pakaian awewena. Ku awewe ulah digogoreng salaki teh. Tutupan, tah teh orat gitu. Nya pakaian nya pakeun, kudu dipake berarti. Gitu pakaian teh pakeun. Ulah dibuka-buka, ulah diboleker-boleker, ulah dicarita-carita kagorengan kaaiban salaki. Salakina nyaritakeun kagorengan pamajikanna. Pemajikanna nyaritakeun kagorengan salakina ulah dijaga diraksa. Najan hate aya nu teu panuju kana sikapna jadi pamajikan tahan cukup pribadi urang. Unjukkan ka Gusti. Gaduhna gitu. Hari misalnya tina nyaritakeun kahadean yang model tadi tos tahajud. Terus kanu ngarekeun teh orangnya hayang atuh cenah tahajud. Karena halus. Nya ai kedampak eta menjadi jadi daek tapi kan orang niatna hayang ka yang disebut daek kan niatna hayang disebut non ame dipuji hayang disebut ke eta nu salah nama kita. Jadi paniatan orang ngajadikeun gorengna paniatan urang apa maksudna urang. Terus mana deui
Ae goeru wasikotin tegesna teu kapercaya wasikotin tegesna teu kapercaya kaita awewe biha kaita awewe pasadun ari karuksakan kabirun anu pohara anu gede pahbisuhunna maka kudu ngerem aranjen ka awewe pil buyuti di itu pirang-pirang imah nawe Painal marata maka sanyanya awewe ida kharajat ya di mana-mana keluar awewe torikon ka jalan aya kharajat tegasna keluar awewe mina khadriha tina kurungan imahna warodat jeung karep atawewe atas laka kana yen non teh atas lakanya mapaing eta awewe atau reke ka jalan nya mapai ka jalan leumpang keluar jalan shopping lah tah dina ieu riwayat piriwayateun almaratul auratun ari awewe teh orat gitu ku sabab orat berarti kudu kumaha kudu tutupan berarti alus nama awewe teh cek tadi kan leuwih deukeut akrobu mata kunul mar'atu minallohi idza kanat fi baitiha awewe anu bukti deukeutna ka Allah mah nyata awewe anu sok cicing di imah tapi cicing di imah ge nyakorolan TikTok cicing di imah ge anger we ari ieu mah cicing di imah aja cicing di imah deh chattingan jeung teman-teman gitu jadi apal itu apal ya ada aja hanya gitu cicing di imah teh maksud imah di dieu nya mah aya kurungan aya batasan pelaturan makna imah ge luas makna imah teh lain imah dohiriyah kieu unggul makna imah teh maksud cicing di imah teh gitu lamun maksud cicing di imah kieu unggul daya namun ajan cicing di imah teh kurang-kurang masyarakat teh awakna cicing kan ari ieu mah komunikasi mah bongkar ditu bongkar dia waduh macam-macam kuota we imun itu matak manfaat dipakai ngaji teh mayar wifi sebulan sekali gede dipakai ngaji urang eta itu sing berkah we kana mang mayar geunana eta orat katanya awe tah lamun teu kapercaya di imah pasadun eta karuksakan kabeh nu gede anger jadi kagorengan gitu awe mah keluar teh malam kagorengan ya aduh ieu mah awe kemun keluar pasti we omongan naon sagala balanya sagala dibeli untung duit balanya teh beak oge lain mah nabung lain mah nyimpen ya mah kada ongko kaharepna aya kahayang gitu kahayang ya tapi teu daek nyimpen eta daek namun karena shopping jalan-jalan gitu hanya kitu teh boga duit temeureunkeun bayangan anger goreng we di eta kabirun pasadun kabirun karuksakan nu gede pabisuhuna maka kudu ngerem cenah lamun mah wah pi bahal mah baleg ya geus kieu mah kerem cenah we pi boyotin di imah gitu Painal marata maka sanyana eta we da kharajat di mana-mana awe keluar teh imah ka jalan keluar ka jalan shopping gitu nya ya kharajat tegasna keluar eta min khadriyat tina kurunganana tina imahna eta ya namun karep eta dijagaan kurungan mata imah di dinya teh lain imah bangunan ieu paling pokokna tapi ayana pelaturan-pelaturan anu ditaati dijaga ku pelaturan kumaha lamun kieu cenah asa cicing di imah selagi salaki wa cicing di imah anu bener-bener taat mah cicing di imah gitu ngangkat tinggal ieu mah
Oh cicing di mah tapi ya beja di mana gitu. Wah berarti geus beres. Wah kurung ku pelaturan sia lamun keluar jatuh talak hiji. Geus ku eta ku batasan eta. Keluar teu ngobrolkeun jatuh talak eta. Gitu. Saking pusing misalkan lalakinya kita cicing di mah. Harapan mah. Teh masa laki usah aya beja di anu itu ieu udah ngajaga man ai postingan mau ayeuna dina status-statusna diprivatkeun. Jadi teu kanyahoan gitu padahal mah nu sajana apa nu sajana aya nu bebeja itu kumusrung sing salagina ya we. Lieur majikannya kitanya ngarungsingkeun gitu. Kagok. Saya nama keluar teh mah jatuh talak hiji. Pek keluar. Keluar mah pada rek ka warung. Geus tah. Da nya mah keluar teh mah. Gitu. Keluar teh mah rek nyawa pake sasampayan maekeun baju di luar gitu. Keluar teh mah gitu. Ayo mah aya jeung gitu mah nya. Jalan-jalan tang ukur jalan. Kola maka nyarita laha kaeta wewe ahluha sa ahlina eta wewe ayeuna turidina areka mana maneh cenah jalan-jalan ditanya reka mana euy mana luar reka mana turiduna karep ka mana anjeun kolat maka ngajawab betang ngomong awewe A'udzu mariyadon arek naon teh ngalongok kaula maridon kanu gering ngalongok misalkan keluar nanti wa asyahu jeung arek ngalajek jajak nganter janajati ka makam palaya salo mangkam waleureun-eureun kaya biha kaeta awewe ai setan goda setan eta keluar teh marekna najan rek ngalongok nu gering nyarek ngarangantereun janazah hatta takhruja nepi ka keluar itu naon dirauhu sikuna awewe wa mata masa jeung moal bisa neangan saat awe ayat tolabat tenang wajahu kana kariduan Allah air ridho tegas kariduan Allah panjang ya bang. Jadi awewe ka imah keluar ti imah misalkan nanya ditanya sarwitir ka mana eta keluar cenah rek ya rek ngalengok anu gering ya atawa rek naon atawa wa asyahul janazata wa asyahul janazat masahu wa asya'u janazatan rek naon rek naya rek nganter janazah aya nu mawat cenah paneta teh rek ngapayekeun nganterkeun bisa nah cenah maka dianter atau bisa kan ini ke makam tak diantar cenah tah pala yazulu biha syaitanu hatta tahruju dirauha wa matamsal almarat maka eta setan selalu daun mabarengan salat setan teh marengan eta setan ka eta awewe marengan nepi ka ngaluarkeun leungeun siku leungeun gitu kumaha we meureun jadi setiap lengkahna awewe mah itu setan luar biasa gogodana teh ini kieu we heula coba ya nya ama da meureun hirupna jalma ngaranna ge ayeuna lamun mah misalnya lagi selamun mal awewe keluar dina kayan bener kan kayan bener itu ngalongok nu gering jeung nganterkeun jana tetap setan gitu eta perjalanan bener tapi ukur nu ningali eta ka awewe rupa-rupa itu mata aya keterangan awewe mah teu meunang nganterkeun ka makam lalaki kuduna
itunya aya geuning awe teh ngobrol ribut itu nya sebenarnya mau lah jadi tetep paningali jalma-jalma teh paningali lalaki teh kan eta teh orat kuningali kitu euy murudo teh menang ngaji teh naon ieu poho tatalaran atuh eta teh murag kata mah kedua ngapalkeunana atuh ngajina tara mah komo di meureun gitu kunaon ieu teh wiridan teh sakieu we urang hese we na wiridan atuh meureun eta pikiranna tah anu kinclong we hese gitu tah eta lamun bener-bener mah ada yang marek neangan karidhoan Allah lamun bener-bener neangan karidhoan Allah geus cicing di imah gitu nya misalkan gaya urang marek nganteur nu maot ieu cek awewe teh ngarep-ngarep karidhoan Allah nah eueuh jalan anu leuwih hade tibatan eta neangan karidhoan Allah teh sedangkan awewe mah aya nu leuwih hade teh naon nya teh cicing di imah gitu dicicing di imah ulah nepi ka kamana karep gitu harus nama lamun bener-bener yang menang karidhoan seperti kia ya teh ka mana eta cenah rek neangan barokah neangan jarah ngalah berkah aya nung bapa gigireun diantep aya kakolot hari itu eta tah gitu doa mustajab mah aya di indung jeung aya di bapa mah da kieu rek nanaonan geura aya maksud naon tujuan sajana mereka kolot muliakeun heula menjarah-jarahan heula itu ya para nah ulah henteu ulah ngan ulah kaleulewihi ngaleuwihan ti kahadean urang kana indung bapa gitu ulah kaleulewihi menamun awewe mah kasalaki neangan karidhoan Allah aya salaki diantep udah gitu jadi keluarna itu awewe tetap jadi goreng wah panggih cenah kana karidhoan Allah tanya nyupri kana karidhoan Allah ke panggih cicing pibe ti hadimah watah buda jeung ibadah we awe robah watu tia cenah naon jeung turut awe mah bala eta we kasalakina aya tegasna kasalakina turut eta we lah we gitu awe mah teu bangah-bangah yang ibadah mah beribadah mah bungahkeun jadi salaki lah ibadah ka Allah bungah jadi salaki eta surga tah geus eta mah teu kudu nyarita kitu kieu arek ngabungahkeun salaki teh ku itu lah tangos macam-macam ke jeung ngabungahkeun salaki rek dangdan rek ulin supaya salaki jadi kaangkat martabat lah nah teh keukeuh aya keluar mah gitu walaupun niat alus tetep baka setan kuat ngagodana nya sok aya na misalkan siapa ya kieu ya we keluar pakai baju ginding ya ade itu ya niatna yang naon yang ngabungkan salaki keluar juga ya salaki kumaha gitu disebut ku batur jadi kahadeana keur kasalaki cing ku asep katempo kira-kira asep ngomongkeun mah ieu kan nu menor we hangat tempo ngiler komo lompatkeun teu anu lemah syahwat mah maksud lemah syahwat lempo yunir jadi waduh urang nempo awe eta pikiranna bung ka mana bah gitu tah jadi cenah eta melalakina we pikiran keur melalaki teh pikiranna goreng ieu dipancing wae gitu nah itu tetap berarti tetap goreng gitu. Ya mata ka awewe mah di mana beberangkatan atau init-initan kudu aya nu marengan kemenang sesoranganan itu kudu aya nah anak nah saha itu nu marengan aya aceleng-acelengan sorangan enggak kurang hade wa kana hatimul asom wallahu a'lam bishawab.